Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu ngawalar kana salam kana lapan assalamualaikum didoakeun kusim goreng anu nuju ngariung dina ieu patempatan sing diriungkeun ku Gusti Allah tahun kin di Masjidil Haram dalam rangka menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sawangsulna anu teu ngawaler kana lapan assalamualaikum ku jeung goreng didoakeun. Bapak-bapak nu teu ngawaler kana lapan assalamualaikum didoakeun ngenyot ududna sing tibalik. Pemuda nu tengah jawab kana lafaz assalamualaikum didoakeun ku sing goreng sing putus cintana. Pemudi nu tengah jawab kana lafaz assalamualaikum didoakeun ku sing goreng sing dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu tengah jawab kana lafaz assalamualaikum didoakeun ku sing goreng carogena nikah deui. Kunaon ibu? Kesel. Tenang, da ieu mah rahmatan lil alamin, insyaallah moal kejam. Da aya turunan kejam. Urang wihan deui sakali deui ameh teu janten duananya. Dari dua mah kedah khusyuk, kedah jeung hate kan. Name deukeut kana diijabah. Tenang we itu mah cuman intermezzo doang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menang beda jeung nu tadi geus diancam. Afdhalus salam salasatun. Bang Abdulna ngucapkeun lafaz assalamualaikum itu adalah 3 kali. Makanya upantan ningali ka sepuh-sepuh urang kapungkur kalaintang palalinderna hadis oge ditalar maknana sehingga nu arek nikah oge sok dietang medal maneh naon jen Senen ari pipamajikaneun maneh Sabtu dihitung ke sepuh kapungkur mah Sri lunguh dunia lara pati Sri lunguh dunia lara pati nu dicandakna 3 Sri lunguh dunia sirit cenah kudu daek kudu beunang cenah awewe padahal menang nyanakna tina nu tadi afdalus salam salasatun. Urang cobian sakali deui mudah-mudahan meusing aya dina panampian ti Gusti Allah. Amin. Margi ieu lafaz assalamualaikum itu adalah doa ari kasalamatan kangge aranjeun nya dijawab deui wa alaikum salam. Hukumna sunat ngucapkeunana ngan ngajawabna wajib. Perkara wajib dipilampah jadi ganjaran, ditinggal jadi siksa. Otomatis jalma nu teu ngajawab salam bakal menang siksa ti Gusti Allah. Meutak urang uihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadara wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'a hudahu khaira. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi wa ma'nah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi qad syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz zahabi fi sabilillahi ta'ala. Wa qala Imam Yafi al-Yamani, man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan sara sababan liqira'ati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yab'atsuhu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'asy-syiddiqin was-suhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa qala Imam Az-Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wal mutawwiquna bin nur fa idza mata hawwanallahu alaihi zawaban munkarin wa nakirin. Wa qala Imam Sirri As-Sibti, man qasada maudi'an quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada hadzal maudi illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka fahman warzuqna a'lamu bihi kaifa unazzi'uka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimni rusdi wa allimni ma yanfa'uni. Allahumma ladun. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Akhinal kiram, kersana pengatur waktu, penata acara, kesempatan dalam kesempitan. Alhamdulillah isim guring dina ieu saah di kota indah Bojong. Ya Allah dikinten teh Bojong Lopang. Kari jadwalna kuduna penting ayeuna ke Bojong Lopang. Kusabab di Bojong Lopang penting ayeuna rek eueuh nu ngonang rek naon ke Bojong Lopang. Mending ka di kota indah Ciceve. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya guru urang sadayana sing dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah, amin. Sing langkung-langkung dimuliakeun ku Allah darajatna fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para habaib, wabil khusus para guru-guru orang sadayana anu parantos nampak hadir tina ieu lingkungan. Hapunten ku jisim kuring tetiasa disebatan namina hiji-hijina kumar kita aya absenanana. Nanging tengirangan rasa hormat sim kuring kamarantena
mugia ya para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh bising dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah. Amin. Bising diizabah doana. Amin. Bising tercapai cita-citana, bising diseurkeun santriin sing dareng santriatna. Amin. Oke, mugia sadaya ilmuna nu parantos didugikeun ka urang sadayana, bising dijantenkeun ku Allah ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan kersa guru urang sadayana Abuya An-Nidam nuju teu damang. Mudah-mudahan sing dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan sing diangkat panyawatna ku Gusti Allah, sing disehatkeun deui cara bihara-bihari deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasulullah meningakeun sorjongjunan diantawisna al ulama'u. Ulama itu adalah lampunya dunia. Ulama itu adalah lampunya dunia. Mautul alim mautul alam. Mautnya ulama serajeng mautna ia alam dunia. Gimana ceritanya kalau kita sudah tidak ada ulama? Kalau sudah tidak ada para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, para masyayikh, akan dikemanakan kita ini? Laras hendak? Orang kecida butuh nak para alimil ulama. Ketika ayah anu maut panggeninganan panggeulan anu dibejaan saha ulama, laras hendak? Ajengan, kiai, ustad. Coba upanten aya para kiai, para mualim, para ustad, para guru-guru, di mana aya nu maut di urang saha nu arek ngamanikeun, nu arek ngamanian mayit leres. Jangan bisa muntelna. Da eta teh emang aya tata carana komo teu bikangurebkeunana mah leres teh. Coba lamun di dieu misil aya nu maut, kiai teu araya waktos ngamanianana nya arek sing haruleng sisi balong. Sisi kula bari singku tewas kumaha ieu ngamanian mayitnya euy teuing aing mah teu pati tararimu cek nu saware atuh kerembekkeun kana kula. Bisa jadi model kitu. Leuheung musim hujan kumaha lamun musim halodo mangkaning mayit kudu ditayamuman. Cek nu saware kumaha tayamumanana. Biasa we cenah cara wudu heuh da bodoh teh atuh. Coba eta mayit didedetan pangamungna ku taneuh. Datetan bahamna ku keusik, waktu ngamanianana kumaha nayamumanana gulitik-gulitik we majarkeun. Da iya dalam segi sisi kecilnya, jikalau sudah tidak ada para alimil ulama, tak doakeun kurang mudah-mudahan sing dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah. Amin. Langkung-langkung dibarokahkeun, langkung-langkung dimuliakeun ku Allah daradatna fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para bapak, pejabat sipil, TNI, Polri, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Alhamdulillah, parantos diwakili tadi kusaha. Oh Bapak Lurah, Masya Allah, simkuring reus, sasasih maulid, ayeuna meureun bulan maulid tanggal sabaraha? 40 genep. Simkuring name tepang sareng Bapak Lurah name 4 kali. Masya Allah ayeuna di dieu didoakeun ku simkuring mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang, pejabat-pejabat urang dikawit pucuk pamimpin nu pangluhurna dugi ka pamimpin nu panghanapna. Mudah-mudahan wengi ayeuna didoakeun ku simkuring mesing kenging taufik sareng hidayah ti Gusti Allah. Amin. Tapi bermulia ya pamimpin-pamimpin orang sadayana lain nungkul-nungkul di dunia menuju karena tempat anu difikarido ku Gusti Allah, tapi di kiamah bisa nungtun ka urang lebet kana surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus Bapak panitia dan pengurus masjid naon namina ieu Masjid Jami naon wa? Nurul Huda. Bapak DKM, ayah Bapak DKM nah, atas perjuangan marantena yang sudah berjibaku demi terselenggara ngabukoskeun rasa cinta urang ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di pelakar saya ku para pemuda, alhamdulillah. Mudah-mudahan
dikawit harta harti katut emutan kurung oge tanagi anu diangge takdiman dina bagi ieu mesin dibales ku Allah kalayan balasan anu double triple berlipat-lipat ganda amin. Kapasti hasil ka ala buah timbul keberkahan di alam dunia kenging syafaat junjunan jaga deumil jaja amin ya Allah ya Rabbal. Para bukudana usahana mesin mararaju amin. Para bapak-bapak bisnisna usahana tanina mesin mararaju amin. Ibu hoyong carogena usahana maju hoyong dorong nagorobak insyaallah maju. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bapak DKM na aya. Alhamdulillah. DKM itu adalah sebuah singkatan, sebuah titel. Yang namanya titel itu sangat penting ibu-ibu. Jang siha pantang di walam ke daerah Sukabumi ayat titelan. Make plang baliho nu badak Muhammad Sehabuddin AHS. Jadi katelahna AHS. Ayo naros kasim goreng kunaon cenah eta titel panjang-panjang teuing menang nyieun aing sorangan eta. Ya, titel penting. Apa itu titel? Sengaja jelema bro di juru beradi pantos sejabrik di pipir sejamrong di kolong rebai bawangan rebai capekeun. Imana gedong sigrong samana tepung gelang mobilna balatak motorna ngalalaya tapi eta jalma lamun teu boga titel mangka moal payu ka awewe sabab hartina titel teh tititna gantel. Jeung naon teh naik titel teh naon? Jigana balik ngaji ingetna kana naon? Kana titel. Jangan dilku di pabuaran cenah naon ngabahasna teuing atuh cenah da titel. Sok aya nama pan penceramah teh cenah mau balik lagi hebat di kota nerangkeun naon teuing cenah teh harti. Jadi lamun aya penceramah teh harti eta teh banding ku hebat saking hebatnya tapi ka kurang teh harti. Kan ieu mah aya kenangan balik ti dieu ingat kana titel. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sing goreng bahagia. Bengi ayeuna tepang sareng mama, sareng guru urang sadayana bieu parantos pancakaki masyaallah. Ahli surga mantena amin. Tepang sareng guru urang sadayana bieu ngobrol sagedap sing goreng dingah. Tepang sareng saderek sing goreng di dieu. Masyaallah. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tergambarkan, yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Ternyata malam ini simkuring Pak Amprok di sini. Apal Pak Amprok ece? Kepanten teh apal klik na Google. Apa itu Pak Amprok? Tapi ke kiamat nongkok mal kapan? Kepanten dina lagu mah punten. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, bukankah aku pernah berjanji kita jumpa di sini? Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kumaha tuh ari ngepen masuk inget we kayaknya sing goreng mah ngepen ke Bang Haji Roma Irama keun bae tadi pengajian mangalagu ke jadi ganjaran eta mah nu sok kukulutus manu sirik we sorangna goreng tegenaheun bari kurang bisaeun bari tepati laku onang-onang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita kumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mengkultuskan beliau, kita bukan mendewakan beliau, tapi ini semata-mata syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Urang parantos dijantenkeun umatna jungjunan. Urang syukuran karena dilahirkeunana jungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang syukuran karena kemuliaan beliau. Seorang manusia yang sangat mulia, yang sangat agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung.
Upanten ku urang tadi peringati maulidna, urang sebagai umat narek usaha deui, benar tidak? Batur mah da ngalaledek wae, tong boroning dengan tong boroning anu misil, punten. Tempona anak orang Islam sorangan, tempona menghina ngaledek ka junjunan urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Kita kumpul di sini malam ini semata-mata untuk lebih mengenal lagi siapa sih beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sepacan sim kuring ngabahas kana nurufik perkawis anu nu sami atanapi anu nyamian kana ieu walimahan kana ieu tasyakuran. Ayo orang ngawas sholawatullah sareng sim kuring. Ameh cair ini suasana hadirin. Sim kuring ketemu 11 tuh ayeuna setengah jam deui. Ieu balik hebat. Teu karasa. Kieu tak kiai hadir. Anu edan teh meni kanguyahan maneh. Jadi uyahan kumananya kusaha deui paparieun ku dengan urang teh diomongkeun wae. Dan kitu-kitu nama tong boroning dengan mitoha ge ngomongkeun tukangeun mah. Kunaon cenah maneh kamari keur muludang teu asup ka jero mung aya mitoha dewe. Kunaon jahat udud Gusti. Kos arek maju eta agama lamun model kitu. Tingali junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya sahabat 4. Anu 2 dijadikan mertua, anu 2 dijadikan minantu. Siapa? Sayyidina Umar janten mitoha sabab Siti Hafsah ditikah ku junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar jantan mertua sabab Siti Aisyah ditikah ku junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman jantan minantu sabab Siti Ruqayyah ditikah ku Sayyidina Utsman. Begitu beres perang Badar Siti Ruqayyah ngantunkeun terus Sayyidina Utsman ditikahkeun ka murang kali Kangjeng Nabi nyaeta Ummi Kulsum jantan tulun ranyang. Metak lamun aya nu tulun ranyang ulah sok dikritik. Menikah mulik bak hidup di jero sarung warisan ulah turun ka batur menikah turun kainya ayak tirituna. Maka ketika kita tawasul kepada Sayyidina Utsman summa ila hadrati Sayyidina Utsman dunuren anu menangkan 2 cahaya sabab Siti Ruqayyah Siti Ummi Kulsum ketika Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali sahabat Rasul jantan menantu. Kenapa? Karena Siti Fatimah binti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditikah ku Sayyidina. Tapi tingali Rasul sareng mitoha Masya Allah sareng minantu layeut apet. Ketika junjunan diudak-udak ku kafir Quraisy sembunyi di Guha Sur sehingga Kangjeng Nabi ketika bobo ketika tidur di bahunya Abu Bakar dina pingpingna Abu Bakar ayat itu dia mitoha ketika model kitu jeung minantu. Kangjeng Nabi nuju pules tibra dina bahuna Abu Bakar langeor aya orai. Cek Abu Bakar daripada macok ka minantu daripada macok ka junjunan kanjeng teh macok ka kaula didadatkeun pananganana kana Italia kecok dipacok ku orai ditahan ku Abu Bakar sehingga Rasul tepi kagugah kusabab aya cai nu ngecelak kana pameun teh kana ranai junjunan anu mulia. Drai soca junjunan anu mulia. Kunaon Abu Bakar ceuring? Entah Gusti abdi mah kapengpeureunana lain cek junjunan aya naon ieu panangan dipacok orai Gusti. Kunaon lain tugahkeun kaula Gusti ridho keneh abdi maot kusabab dipacok orai daripada ngagugahkeun salira anu nuju pules tibra. Kira-kira aya mitoha nu bedel kitu ka minantu. Ieu mah gara-gara tuh jarang tuh ngacek-ngacek. Gara-gara rokok 2 batang kang ngacleng eta mitoha. Boga rokok 2 batang nu hiji dikenyot. Bae si doro hareupeun hau dieu teh. Usial hoyong kahampangan ka bojona neng kitu tukang maulidana ka bojo teh sopan. Neng, beb, yayang, bebi, madam. Urang mah urang Sunda entong banget teuing. Sabada nikah AA jeung atuh jeung nyai.
Nges boga budak bapak jeung mama itu atawa abi jeung umi ieu mah ustad kiai ajengan eta cocokna abi jeung umi tek preman teu pati cocok engke bisi perebut pacul umi mana pacul jangan we abi ku sia coba insyaallah ajengan moal suasia pan aya ka bojo teh inung sia bapak sia manehna duka di dieu ieu ahli ibadah ieu kumaha ibu nyebat ka caroge kumaha iya ya bapak sia masya Allah ulah hayang disebut madam mah ulah kudu cocok jeung mukna dolhal yang disebut madam teh ngaramet amit-amit sagorengna ge madam mah dina Fortuner turunna ge lain tina singkal aduh ya Allah parupanya jelema adere kaum muslimin rahimakumullah neng cek carogenan ini papa ya sabatan kana di nagala beres kahampangan di tiang deui eta rokok teh geus eueuh neng ka mana rokok aa ku abah goblok eta mitoha ka maceleng keur nyot rokok cemedun moal maju agama lamun model kitu pirang-pirang minantuna santri bitohana ajengan minantu rada amek ka santri cek bitoha teh kieu ya wajahna we isa teh imaman bapak nyeri cangkeng cek minantuna dendam siap lain digateng cangkeng digateng datang imaman dililakun Fatihahna wah digayakeun keus imam Masjidil Haram begitu beres maca Fatihah surat nu panjang tetanggung-tanggung Yasin atau mitoha mah goak di tukang cek mitoha Yasin mah modar cangkeng aing sujud ruku dililakeun iktidal dililakeun dijenghakeun lembok da cangkeng moal maju agama nu model kitu cemedut mitohana cek mitoha awewe kunaon bapak cemedut kieu ambek aing nyeri ku minangtu kunaon piraning rokok sabatan nepi ka goblok aing mah anak kumanehna dikenyotan berang peting sugat mangomong Allah cek bitoha awewe kan bae urang warah minangtu kitu mah ku kami ngomongna mah kahaya napian beas milihan beunyer ari tolak lila teuing atuh adi di dia sok pergi ka tabur sabaraha biasana hah aya nu dugi ka setengah 12 kieu teh terus sabaraha hiji kiai nu mangut balik ke dia Masya Allah baru cek bitoha awe orang warah minantu kitu mah tolabna penting deui ta salat subuh sare deui betak cek Rasul naumatus subhi turismul faqra sare di pagi hari itu matak menyebabkan kefakiran fakir harta fakir kesehatan minimal memperbanyak kolesterol eta mitoha awewe bari napian beas ci atuh sia teh hayang geus boga anak mah geus boga paraban mangan mumpuk teh sia teh di kolong kaitu atuh liar sia teh kagalngan ka huma ka mana piraku Allah hakanu wating sia mah dibere wae ku aing nyatu wating teh dibere mah ku aing modal sia mah eta mitoha anu eta minantu nu keur sadat tibrat ka ngorejat hudang cek minantuna neng aya naon anjing saha teh dengan babau di isu maju agama moal tingali akhlak junjunan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim barik alaihi serengan sering goreng Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli daiman abadan ala al-habib الخلق كله محمد سيد الكونين والثقلين
wal fariqaini min murbin wa min ajami Muhammadun. Halo, kumaha cinta Rasul rengana Muhammadun sayyidul qalaini wasaqalain wal fariqaini min murbin wa min ajami nabiyuna al-amiruna fala ahadu al-rabi' qalila minhu wala na'ami maulaya sal daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Kita kumpul di sini untuk lebih mengenal lagi siapa sih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada pepatah lama mengatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta makanya tak taat. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atahu faquduhu wa ma dahakum anhu fa'tahu, kata Allah. Apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka taatilah, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Malah Allah ngadau di Al-Quran ayat anu sanes, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad surah Allah, carioskeun ka umat anjeun, carioskeun ka manusia, lamun ngaku cinta ka Allah, maka turutlah, taatlah kepadaku. Jadi manifestasi ketaatan orang kepada Allah, manifestasi kecintaan orang kepada Allah, manifestasi sayang kita kepada Allah, gimana ketaatan kita terhadap junjungan Rasulullah sallallahu alaihi. Sedangkan mana mungkin kita taat kalau kita tidak cinta? Mana mungkin kita cinta kalau kita tidak sayang? Mana mungkin kita sayang kalau kita tidak mengenal junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geografi singkat hadirin. Apa itu geografi? Apal geografi? Geo itu diambilnya dari geos yang artinya bumi. Grafi itu dari gerapen yang artinya melukiskan. Jadi melukiskan tentang bumi. Kalau kita lompat kenal secara apa disebut biologi singkat. Apa itu bio? Kehidupan. Logi tina logo, artina ilmu. Jadi biologi ilmu tentang kehidupan. Sok kurang awas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Halo? Sarang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Halo? Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya Rasulullah dari keturunan Kanjeng Nabiullah Ismail bin Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu dalam mengenal junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lahir Jungjunan pada tanggal 12 malam Senin bulan Rabiul Awal. Pek bulan urang. Pek bulan batur bulan April kaping 20 tahun gajah. Kan tahun baru. Sekadang deui tahun baru mah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu sarita aya pasukan gajah anu dipimpin ku Raja Abroha anu bade ngancurkeun Ka'bah. Sehingga kisah eta diabadikan ku Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Halo? Jemping wae Allah sekali nyebut Allah menang 10 kahadean. Untung udah surat Al-Fil Nubia jadi saksi waktu kehancurannya pasukan Raja Abroha anu mawa gajah. Dia sok dibaca ke bapak-bapak nu kebluk ka masjid. Ari di imah yang jadi imam. Hantam surat nanate kulhu. Cek pamajikan anak pasti ya mah pasti bapak maneh nih mamana suratna kulhu pasti kulhu. Cek salakina aing kulhu minang teuing ah moal arek inna atoina aduh inna atoina oge budak geus bisaeun. Komo budak mah bisa lagi inna ajalna tungtung cek pamajikan di tukang. Pamajikan ayeuna pan rendah wani ka salaki teh urang ditu teuing arek ieu. Salaki usum hujan salaki keur ngaroko we nabang barung panto. Ya, we ngarok kebreg hujan teh tolih ka salaki teh. Dideprak salaki teh. Ika murad sampean anak kahanap salakina nyirigik cek salakina. Lain maneh teh kudu boga pikiran dipeurening salaki teh kumatur teh dihargaan ci atuh kumaneh hargaan. Sugan teh awe ayeuna rek sieun nyiriwik mah bae melak cangkeng awe ayeuna. Ngomong naon sia dieu? Ngomong naon dia? Sok ngomong sok naon. Hayang naon ieu teh? Hayang naon sih teh? Geus bosen jeung aing. Salakina di kameot tina kursi. Cek salakina ieu maneh mah bangun nya. Asa meunang di dunia eta ibu-ibu. Tong boroning sendak polotot ka salaki eueuh hinut teh hampura dosa. Salaki terdiuk maneh sasapuh. Ceganu heueuh we kuduna mah langsung kadeprak tepak deku bapak hampura. Ulah disidang di akhirat mah hampura. Ulah abdi asup ka neraka ku sama bituhun mah. Tas itu cemen hampura ka caroge. Omong tukang muludan, omong tukang rajaban. Ibu-ibu mah pangresepna maulidan, pangresepna rajaban, bener heuh. Abreng-abrengan tebona ngararobrol. Penting ayeuna di Masjid Nurul Huda cenah di mana nu ngajina di anu rame henteu. Eta mah kiai dituntut rang. Geus we hayang rame mah ngonang debus. Kagok kiai dituntut rame. Ieu punten aja di dieu mah ahli agama sadayana ge. Amin. Sok urang buktoskeun. Tadi Rasul lahir kaping 2 malam tahun gajah. Kunaon di dia menang ketika Arafah da ieu lagu nah tuh. Ayo nu cinta Rasul bareng jeung simkuring mangge ayeuna. Ha. 10 menit deui. Asal dicari teh ngajina. Kakarak intermezzo doang gitu. Masya Allah. Ngan puas di dieu mah. Kita mahan deui rokok teh. Penting tadi mangan 4 bungkus merena teh. Tinggi dia madam muslimah. Itu. Tak kiai ka bina-bina teuing cenah kana rokok teh pan kemari rame dina TV rek diharamkeun. Satuju simkuring merokok diharamkeun. Tak pangheulana nyebut satuju dan nyetak di kanyotanna di beleuman cenah leungit haramna. Tak bina-bina teuing. Kira-kira Kang aya raji amal nyangke balik ti dinya.
cenah rajaan masker gitu cara kamari wih ti panggeleseran di pegatan tadi dinya di jamatan naon eta teh anu agung teh Cimaniri kararasan sim goreng nyanak mobil harita mah Fortuner anu tatangan ranginya sim goreng tit bukakan aduh Pak Ustaz pulang ceramah ya iya mana maskernya ini Pak dipakai teker sholat matara oh aku keur sholat pakai kos masker aja pan Fatihah teh syarat teh kudu karungu tak kurang kalau yang jelas ulah rumah sok teker sholat imaman pakai masker nyarek ecereutnya kita harus menjaga protokol kesehatan supaya ulah kena syariatna ku virus naon cenah corona sinawalo atuh pamarentah mah bade punya nganter salat mah buka keur ceramah sok gerang imamah Bismillahirrahmanirrahim 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 atuh cenah mata kamari luas salaki teu meunang rapet dina ojek cenah jeung pamajikan ari jeung tukang ojek meunang pokona mah cenah lamun bobo ge caroge jeung bojo cenah kudu pajauh-jauh jarakna sameter sim kuring mikir emang nan urang sapanjang gantar gitu sak ge geus deukeut kudu diteuk Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayo sasarengan sareng zemgering aya lagu urang baheula sing apal ieu. Dalam rangka mencintai junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing tarik ecenya supaya janten saksi ecenya eteh ibu ece neng ayeuna nuju dihampura dosa ku Gusti Allah. Amin. Bapak-bapak ayeuna nuju dihampura ku Gusti Allah. Amin. Sing yakin awas dina mana ya sadayana ahli surga naim amin ya Allah ya Rabbal naon cenah kiai banget teh ngolo teh sanes sekolah ya katerangan ti junjungan Rasulullah sallallahu alaihi tingali sur junjungan man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sasa jelema anu narima kumpulan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan kabeh oge ieu dulur sanes dulur kabeh oge geus sanasab dulur saagama geus agama dulur sanegara kabeh ge dulur jangan sampai kita dapat apa dipecah belah pembenang diadu dombakeun dulur kabeh oge benar henteu arek itu Muhammadiyah arek itu Persis arek itu Persib arek itu Persija dulur kabeh awas modak ulah tapi kapasea gara-gara nu itu rasa 10 dan nu ieu rasa 10 dan urang teh dulur kabeh oge anu rasa 10 dan sing nyaho heula naon atuh kumaha ari muludan teh datang maksudnya di masa galang-galang ngebidaahkeun muludan bid'ah rajaban bid'ah asa hirupang bener ari kamaksiatan hareupeun panon diantep bener teu gampang we mana silang dasar hukum lo nyebutkan muludan bid'ah kuring ge nyaho hadisna kullu bid'atin dalalatun sakur-sakur bid'ah eta sesat kunaon ngan dibaca sapotong kumaha hadisna ka mana sapotong deui tengeunah sapotong mah henteu walaisa kullu bid'atin dalalatan teh sakur-sakur bid'ah itu asli sesat margi bid'ah teh aya dua aya bid'atun syar'iyatun aya bid'atun hasanatun kusabab tepi ka jam 11 urang paju we nu bid'atun hasanatun nu kumaha definisina ece apal definisi piraku teu apal kan sok ditonton ku urang teh salat isya definisi lin eta oh televisi eta mah iya ece ponten definisi bid'ah hasanah dan kumaha kullu malam yujad fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi sakur-sakur anu can aya di zaman Kangjeng Rasul wa zaman Kangjeng Nabi tos lahir teu acan
Teh zaman Kangjeng Nabi tos lahir teu acan berarti bid'ah. Terus lumpat dia kena cai susu atau sopan, kena cai nenek. Iya cai zaman Kangjeng Nabi aya teu acan berarti bid'ah. Lumpat ayeuna kena mik zaman Kangjeng Nabi aya teu acan berarti bid'ah. Son zaman Kangjeng Nabi aya teu acan berarti bid'ah. Kunaon perkara bid'ah ieu maka dipake tinggal di usul fikihna bogan asbah wan nadoirna lil wasail hubbul maqasid in kana maqasidun wajiban bahwa wasiluhu wajibun. Namun sekira-kira ieu perkara bid'ah bisa nyampaikan perkara wajib maka hukumna bae perkara bid'ah ieu kaya wajib. Nu ngaranna ngaji ceramah zaman ayeuna tong boroning teu make mik, tong boroning teu make son, tong boroning teu make sapeker, make mik make son ge teu didengeh henteu. Bener teh. So, enak simkuring lamun ceramah di dieu mustamina bika ribuan kieu. Masya Allah dah tak kudu bersatu kieu simkuring mah bingah. Mudah-mudahan tahun ini sing lebih meriah daripada tahun ayeuna. Amin. Kemana ngonang mubaligna nu gagah wa di Jakarta sareng korina pasang baliho na pengkolan. Pelang. Hadirilah tabligh akbar di kota indah Cicepe, Masjidul Huda, mubalignya dan korina dari Jakarta simkuring jeung akang iman kinah heula ka Jakarta. Bae onang deui ka dieu. Situ beres mah penting ayeuna. Tapi yang kudu bersatu deh indah katingalina ya Allah tingali tadi dan dijungjunan dan mabuk kumpul memperingati maulid Nabi besar Muhammad ikhwanan kabeh oge dulur benar. Masya Allah jangan sampai orang terprovokator terpecah belah benar tak nutara 10 dan tepok karena 10 dan cara model tadi ulah gampang ngabid'ah kan ya mengarang ceramah zaman kiwari tong boroning teu make son teu make mik teu make son ge teu dideng. Coba simkuring ayeuna ceramah misil teu make mik. Karungu tah. Tak lamun aya jelema ngabid'ahkeun kana maulidan si eta lamun rek ka Mekah tong tumpak mobil sia ketika nya kareng leumpang sia. Modar bisa. Ada pandina mobil can aya zaman Kangjeng Rasul. Arek ini kamu muntas lautan tong tumpak kapal ngojay samojay. Pan kapal can aya zaman jungjunan laras teh. Enak tingali maulidan itu apa? Tingali metak aya syarat muludan. Aya syarat muludan. Idza wajada satu wajadal masrut di mana wujud syarat pasti wujud anu disaratanana. Sabaraha hiji cenah ujang syarat muludan aya 4. Catat aya sabaraha hiji? 4. Kudu aya canakeun uih. Ulahan teme urang teh tolam ilmu ti katana pel hiji-hiji acan sing aya canakeun uih. Ulah inget teh kana titel we nu mimiti. Sabaraha hiji cenah? 4. Ece aya sabaraha hiji? Ya dulur tepan alhamdulillah da kumaha payu wae gitu. Jadi kondisi badan kirang fit malah kamari mah anyar keneh tas di perbatasan Malaysia. Ternyata orang itu ngabutuhkeun ajengan ti pabuaran simkuring ceramah dalam langkat tasakuran malimatul khitan ngonangna datuk ti Malaysia cek urang ngajelema beunghar pamongna ti ditu teh ngeureut incuna sadua-dua kemar si Upin jeung si Ipin. Kamana we ngomong mah geus peuting. Ape karek sare mah sarare we naon deui. Penting panitia ulah sare. Kajadian onangan kebelah ditu. Sare mustami teh panitia ti milueun sare. Arek balik geus 3 kali sasalaman eueuh salam tempel teh. Geus 3 kali sasalaman lah dikuriling ku simkuring. Mana cete salam tempel teh eueuh. Ada nasi balik ke. Ada cek supir teh cenah kang kumaha paut tong mobil teh. Entong, saudara aya nu nyusulkeun. Dapur tepi ka imah eueuh. Tinggal teh geus 5 poe kurunyung panitia teh seura-seuri semua era. Punten dina jan kiai kasarean eta wa mah kasarean di kalila-lila teuing. Moal di dieu mah bangunannya.
cara kamari da rajiaan simkuring. Maaf cenah Pak Ustad tolong turun dulu. Cek nah hadet kira ku aya ngapa polisi nyangka teroris sakitu herang kieuna. Turun simkuring. Tolong cenah buka bagasina geuning mobil weteu mah di remote. Mobil mahal mah cenah teh mah kutang oge di remote. Kabayang nini keur moe seseuhan gitu. Karo kutang bungkul ai remote-na dicekel ku incuna. Allahu akbar. Eta dibuka we bagasi teh dipariksa ku Pak polisi teh aya dus. Dibuka teh kueh gede tilu. Allah. Eta muludan aya kueh gede. Allah. Teuing balik teh dia mah teh nyaho. Kampus masih handa can. Oh. Allahu akbar. Eta aya kresek hideung Bang. Simkuring ge ruas sudan teh bom. Da hadeut hipu dibukakeun teh bakaka. Tang muludan mere bakaka. Pas nu kawinan teuing balik teh dia mah teh. Tapi eta kabajong jengkol di dinya simpangan caam kadekun sare tah cara mustan pawa. Cicet dari zakon eta teh aya naon di tukang teh dibukakeun teh mere hayam hirup. Nya bakakak nya hayam. Nya kueh gede tepi kabajong hawa simpangan motah hayam. Cia becetek tampo bisa aya orai kana bagasi toong budak santri teh. Akang cenah sanes aya orai kalumaneun ngan saurang. Jadi lamun arek mere di dieu dua kago kalumaneun gitu dekeun sare. Pan aya dosa anu teh bisa dihampura ku Gusti Allah. Sanegan jungkal jeung balik ketika bijil di panondarah moal dihampura ku Gusti Allah eta dosa kecuali urang balik liar mawa babawaan budak teh jadi bunga gitu. Kakarak dihampura. Teh simkuring balik teh Allah babawaan. Tadi apa? Ari kumaha dijabah doa? Iya. Ya Allah punten cuman intermezzo doang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Punten ieu mah ahli agama sadayana. Ayo sesarengan sareng simkuring bisi kaburu peting teh. Gusti urang sarere Kanjeng Nabi anu Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 ari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng saiji punjulna sarengan Gusti urang ieu indahna muludan teh betak syaratna mulidan hiji ijtima'un nas kudu narima kumpul jalmi ieu nu karumpul ieu sadayana jalmi sanes tuh aya nu ngarokok nya manya juri ngarokok hiji kudu narima kumpul jalmi catet anu nomor kedua syarat maulidan teh wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an baca Al-Qur'an diaos teh Al-Qur'an diaos tadi ku guru urang sadayana masyaallah kacintaan simkuring nika sing saredet kana manah Gusti hoyong gaduh minantu model kitu hoyong gaduh minantu ti Semkori hoyong gaduh minantu suantena saya hoyong atos we eta kudu ngamodalan deui eta masyaallah. Dua katilu syarat maulidan qiraatu sirron nabawiyah baca kisah-kisah tentang kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi. Maukah itu al-berjanji, maukah itu dema, maukah itu sarful anam, maukah itu simtudurah dan yang lain-lainnya. Di awas ke tadi al-berjanjina. Yuk orang awas ke simkuring, tinggali janji ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing kompak ahli surga naim. Amin. Tenan tunajang kiai nyebut ahli surga naim deui. Teruskan tadi hadis Rasul. Ya we ngaji mah. Pangkulutak politik teh nyaho sim kuring. Da ting diberedus deui moal. Mung da diasupkeun kana dus teu hayam. Baca ya, punten. Wahaya atau aman disiapkan katuanganana tuh cai nenena ketika aya. Pekana aqua keur ada amak sungkul. Nyeri hate nampu aqua teh. Kan kamari rame geuning makroni rame. Nahina ka jung-junan. Kita kusim kuring dilagukeun sampai hatimu begitu teganya dirimu hina, kau hina nabiku. Lamun aya di pabuaran ku abdi bade dicekek kada amat. Kabina-bina teh. Aya patnon nyawiskeun katuangan minimal susubuh teu sabarareak deui susubuh nanti. Ieu aya seprit tua kainya. Baca aya aqua kainya aya. Alhamdulillah rek aya manyana teh di bumi. Iya, awas. Mana deui wa ahla makanan disiapkeun tempatna. Aya ieu tempatna disiapkeun teh. Disiapkeun vaksin kuring kali kaluhur kursi cigaho we bisa ngaji duh. Dalah teh leutik mangaku lain naon ieu teh dieu kita kursi teh alasanna aya dua kahiji nerpes. Tuman ceceramahan yang harapan peti leutik ieu yang hapropan manja sakieu gedena atuh. Pinter panitia teh politikna teh. Ciga pinuh Allah. Ije tah nerpes cek bahasa Sundana mah nerpes teh ginggiapeun gitu. Yang harapan ahli agama sadayana, ahli ibadah sadayana. Nomor kaduana inget kena dongeng Mak Oyo. Lain orang dia tukang dagang cucur. Sok dagang ka kobong. Cucur turun babaturan teh. Si Picung, pelencung saya tama pek tolak ilmu teh sok ganti senal. Datang pasikang-sikang balik di kartil. Tak jadi kiai ayeuna teh da pinter tapi ponokna batur ngaji maneh masak. Kang masakeun babaturan. Nu batur ede disiuk biasa gamena mah awet. Jadi kiai saya. Tah Mak Oyo teh dagang cucur. Barudak arek cucur turun si Picung arek mak. Ieu teh cucur teh asa galede mak ayeuna mah atuh da cenah ujang keur murah beas ketana ayeuna mah da mahal keneh berak. Atuh da ngaberak 2 poe deui ari teh dijeuleuh 2 minggu bedeus. Eta mah meuli kagarareuna teu cucur teh atuh da cenah ujang katutungan hampura mah nya teu ruginya ieu cucur make suukan di tengahna. Mana ujang aya suukan eta na luhur jodog nu aing goblok. Jadi poho deui teu make kolor cari teh kitu. Sieun cara Mak Oyo lain balaga cari na luhur kursi teh. Ya punten, teruskan deui ah. Saeutik deui ya waktuna awas. Wa ahla makanan tempat tadi diseriakeun leres teh. Ya masuhullahu taala sara sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi. Jadi sabab karena diterangkeunna tarikh kelahiran junjunan Rasulullah sallallahu alaihi. Kurang kumaha tadi sejarah lahirna berjanjina di aos sholawatna di aos janji Rasul ya ba'asuhullahu ta'ala yaumal qiyamah maka eta jalma-jalma bakal dihudangkeun ku Allah di kiamatna ma'asyiddiqin dibarengkeun jeung jalma nu balener kabeh untung teh wasuhada'i dibarengkeun jeung jalma-jalma nu maot syahid untung teh wasolihina dibarengkeun jeung jalma-jalma anu saroleh kabeh untung teh terakhir wa yakunu
fi jannatin na'im, maka bakal dicicingkeun ditempatkeun eta jalma nu takdiman memperingati Maulid Nabi fi jannatin na'im, dina surga naim. Untung baca tapi dia mau pikir ribuan kian tolak. Yakin bersatunya persatuannya kuat. Cek Pak Haji Roma Irama madasim kurima idola kayaknya tuh. Komo ayeuna mapan anjeunna janten ketua musola se-Jakarta. Hayo hayo bersatu padu, hayo hayo dan seirama, hayo hayo seiman sejalan, agar semua musuh Islam tiada lagi kesempatan, agar semua musuh Islam tiada lagi kesempatan. Eta cenah jang sia masuk ngalagu majan lu sirik tong barani ngalagu seri ge diganyar atau lagu ilmu seri diganyar ngalagu ge diganyar atau nu mana laguna ini tah ibadah mah diganyar. Ieu ahli ibadah gara bapak puntennya tahun 75 ibu-ibu ahli ibadah pasti ingeteun. Bu coba emut ke tahun 75. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat kepada bareng atau bareng. Sekali deh. Itu mah. Cek jujur wek ya mal 20 menit deh. Saya teh menit tega Punten sim kuring mapan ngepen tadi oge ka Bang Haji teh. Basok sok nabarohong baheula mah ari saman teh pan eta ditunggu-tunggu teh layar tancap. Malah lampar yang luhur samak mama termos nu daun nu keur bobogohan deh. Ada angsuuk jeung kuaci. Mimiti film beri prima jeung apen bangun ada nang ini tadi ditu masih ono aya nu ngadek anu ku kampungan di ditu beres eta da tegang hibur ku si kabayan tengah-tengah ku sing galak banget jelema pas ka tilu mah Roma Irama tumpak kuda jaka suara nyoglen bedong dibeungkeut mastakana jeng 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 jeng. Sora naon ce anjing disebut kuda. Sakitu dangdang bebeakan tieuna disebut kuda ce majang sihab dirukeun sora kuda. Kuda ce. Da eta mah Bang Haji Roma Irama bojona nuju nyiram kemang jadi lagu. Pan baheula mah geuning aya ketel paragi nyiram panjang carekeun. Teng teng ceret teng teng ceret teng 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 ceret teng teng ceret darah muda teng teng ceret tah rek manggung sok nyem tenda ti Pak Haji Tatang jadi lagu dangdut tatang dang 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 tang 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 dang 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 tang 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 dangdut tatang dangdut tatang baningku pintar ce. Komo nampun mau cau pernah teh dia anu leungit cauna tinggal tangkal mah kok sing culannya waktu dijual teh eueuh kok edan eta jelema nya barengan dibelikeun kana samping dipake salat ari kumaha sahna coba jelema rek asup ka surga dipegat ku malaikat teu maka oga amal naon maneh hayang asup kana surga salat abdi teh sae sok salatna mah teh naon teh caranya make samping atuh malaikat sampingna nu saha nu abdi menang saha menang peser abdi duitan nu saha nu abdi ladang naon ladang cau saha nu abdi di pelakna tina tarasa tanah abdi nagalengan abdi tingina menang ti mana teuing teh ka bawa palit kakarak bini kamu deui cau batur dian amun karunguan ku Bang Haji jadi lagu jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang pintar Bang Haji mana coba tuh Insya Allah ya
sok bareng-bareng. Mari oh mari baca sholawat agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Rasul pemimpin yang membawa amanat kepada dari Nabi Rasul pemimpin yang membawa amanat kepada umat. Marilah hei kawan. Eta mah lagu baheula patah. Bapak-bapak mau patieun apal kan eta. Teh kana ieu apal. Iya digoyang yang tem. Apal. Da urang mah sakitu baheula teh lalagaan teh sakitu urang mah. Kan budak ayeuna mah da dicontohan ku indungna. Oh, komo HP geus rupa-rupa. Bapana paru-paru. HP rupa-rupa, wah segala diposting, meker bobogohan video. Tadi contohan ku indungna. Cek imas, naon ece? Boga keneh genger teu, boga. Eta mah coba menang keuleting ngalati mana mah bakal genger teh pangiriman ce anak. Coba fotokeun genger, dipoto genger. Kirimkeun kana WA genger. Nu haram jadah bapana keur sakarat di video. Iya misalnya. Tak ieu tak kudu budak-budak anu soleh. Lamun budak anu soleh mah nyahoon pan bapak keur sakarat teh ditalkinan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Indah ditalkinan ku anak. Bapana nuturkeun la ilaha illallah. Budak nu soleh mah nyahoon teu kudu ustad wae. Bapak teh geus teu kuateun Pak, tuturkeun Pak. Allah. Bapana nuturkeun Allah. Hayang cai susu. Anu keur sakarat yang cai susu bere entong. Bere mangga bapak leueut heula. Bismillah. Ngan kudu dibalikan deui talkinna sabab kaselang ku hayang cai Allah. Eta budak awewe lumpat nyokot Quran muka Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Turun 20 malaikat ngadoakeun kana sakaratul maut. Untung tah boga budak anu saleh. Aduh, ya Allah, ya maka bebelecetan salaki keur sakarat teh Ustaz ka mana atuh Ustaz? Kecuali ka mana ece salaki ngap-ngapan sakarat bisi teh kabur Ustaz. Kata Ustaz aku hese, teh padahal unjuk jabak kebal nyeri beuteungna teh. Atuh teh kaburu. Coba lamun boga budak anu soleh mah ditalkinan. Da geuning zaman urang mah baheula lagu teh paling budak rada bangor teh ieu tah. Geuning baheula mah memeh magrib teh setengah jam deui kariung hareupeun masjid terus deh. Naburuan masjid main kaleci laras. Kobak betrik. Naon deui? Gatrik budak awena kas tidur magrib teh rameng ka masjid berjamaah budak awena ka guru ngajina. Aduh, paling tarada lalagaan teh kieu. Akut susunan bogana teu nyahoeun rampa. Aduh, aya tah papatah aya. Papatah cing cangkeling manuk cingkleng. Plos kakolong bapak satar. Papatah cing cangkeling ulah cicing teuing anja di alam dunia teh manuk cingkleng cinotron malaikat malakal maut masapoe 75 balikan nempo pameun ka urang teh. Tapoe tadi 75 balikan melong kieu. Jol deui melong nunggu-nunggu parentah ti Gusti Allah iraha kudu nyabut nyawana eta jelema. Plus kakolong geus maut anu beunghar nu miskin cacah nenak rek ajengan rek lain. Wah, sik aja serang kedong kubur leres teh. Tutup ku ketep tina awi. Bapak satar buleung di buleung saneng. Allah, patah baheula. Lamun budak rada bangor teh sakieu laguna teh. Baju berem sombong ari bongkar mobil dapalen ari bil salamet ari metik cabe ari beas ketan ari tan girang ari rang
rangkai baju ari jubaedah aridah dahar uyah ariyah yayah lebak aribah bakos sebul aribul sakitu budak baheula marada noloworna teh aya tah hiji deui aya lamun budak kuno teh dilagukeun ku rageman tara situ tungkeun urang balikeun masih ai punungkeun urang kawinkeun sakitu lalu aya kan urada deui aya hiji deui sempal sempil ari pil film rame ari me nonton meja makan eta astagfirullahaladzim ari meja makan ari kantong kosong ari song lampu ari pula poli ari yang tai deui gitu sakitu metak apa karena lagu-lagu jungjunan tentang tarikh kelahiran jungjunan Rasulullah sallallahu alaihi coba sim kuring nyuhunkeun sing kompak anu cinta Rasul Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisy bang sing tarik Ramana Said Ibuna Siti tarik dibabarkeun adik di Bobe Siti Aisyah mah cah ayam neng kan ayah Aisyah mah omong cinta Rasul begitu lahir oke Aisyah dipayang ku Abu Bakar wahai Gusti Muhammad ya Rasulullah nah ieu teh barangkali teh geulis kantenana cek Rasul sabab jadi bakal jadi bidadari ratu bidadarina surga saha jenengan Gusti Aisyah berarti Aisyah encan ayo bareng-bareng dibabarkeun di Mekah tegaskeun di bumi Siti Aminah kade Aisyah cek pupusna di Madinah di bumi Siti Ainah nu Amisah nu Ainah tapi guru urang mah ahli ibadah ahli agama Aisyah pupus di Madinah di bumi Siti Ais sing afal atuh cinta jungjunan tilu kaopat teruskeun lempoh di kana judul syarat maulidan teh wal aklu kudu barang tu minimal aya susuguh aya teh aya susuguhna aya teh kalau mah dikanaduskeun mah bisa aya razia minimal eta teh metang beres engkeun maulidan teh ieu teh makaruwi bapak-bapak sararea bareng jeung ajengan ulah panitia ngumpul hek tararuang bareng dua huapan tong loba-loba di era mah dua huapan mangka bakal diberi dua surga ku Gusti Allah untung teh hiji surga dua kalian dunia legana masya Allah tang miskina awewe na 70 wow 70 Masya Allah dua huapan iya syarat maulidan wal aklu kudu barang tuang otak babarengan sadayana tuang jin sareng simkuring bade ini kayakin eta kiai yang dibere dahar yang kamari oge maksakeun dahar balik teh ka imah nyerimbet tong dapos jarak sanguna teh deak menang sapeting dari bawah mabur ka dokter moal haneuteun heula we akang kadenya haneuteun eta eca iya balikan deui sabaraha hiji syarat maulidan teh tadi 4 hiji 2 3 jadi tolak teh barpo ieu bubarpo hiji syarat muludan teh kudu kumpul jalmi kadua kudu baca Al-Qur'an katilu baca kisah-kisah tarikh-tarikh tentang kelahiran junjunan Rasulullah kaopat barang tuang apal moal Masya Allah tapi sing emut tah hayu urang ngaos salawat sing beuring saalit deui 5 menit saja 5 menit tak kieu teh aya hade mah teu karasa sarangan urang sing beuring suaranya pokoknya mah dikerasin
Mudah-mudahan jangan saksi ke depan kiamat. Amin. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ruhina ya Rabbana. Tingali Allah nyiptakeun jalma di alam dunia melalui dua macam unsur. Hiji jasmani, kedua rohani. Aya jasmani jeung rohani na hiji kakarak disebut jelema. Aya jasmani eueuh rohani diriwa, aya diri eueuh nyawa. Aya rohani teu eueuh jasmani juring. Mangka kumpul jasmani jeung rohani na hiji, mangka nu kitu disebut jelema. Ayeuna jasmani naon? Sabulan ngaherang, 2 bulan lumengang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, sampurna pek awewe jadi geulis, pek lalaki kasep, awewe geul lalaki kas. Tapi jalmi sok yangan bojo teh cenah yangan nu geulis awe nu kasep padahal kudu nu goreng usah palah pamajikan mah. Sampai tepi ka maot nu robah-robah. Tapi pamajikan maneh geus maot goreng kata dina. Tapi lamun geulis bintang mah boga budak 5 jadi robah kemarin teh. Anyar kawin deket di kaleng geblug lah boge terus boga budak 3 mah pamac salakina tepi ka itu ka pengkolan mah di dieu ken. Tumuan tutur kau geblug labu habis modal sakatieu. Berubah bener henteu? Di mana? Sabulan ngaherang, 2 bulan lumengang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik tempelkeun nyawa ku Allah di alam ruh ditanya eta nyawa ku Gusti Allah, alastu bi rabbikum, wahai sakadang ruh cek Allah, hei cabang bayi nah maneh ngaku yen kaula pangeran maneh. Nah jawab eta ruh di alam ruh, qalu bala syahidna, sumohon Gusti, Gusti teh pangeran abdi hamba Gusti sejataan sejak tumut ka Gusti wauhan nyawa ka Gusti Allah. Tapi kunaon begitu lahir ke alam dunia, borosot ke alam dunia, loba ruh anu teu wauh jeung Gusti Allah. Bener teh? Digero di masjid subuh, ayalah salat, ayah subuh kan bae ngadogan tungtungna. Betak simburinga teu percaya ka jelema imanna deukeut ka masjid getol berjamaah. Loba alesanana. Ayah tuh geus amin. Alah aing mah da amin 2 kali ge kaburu da tinggal ngagulitik ka masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Beres rek berjamaah subuh teh. Isukan ge aya deui subuh mah. Nikal apur teh ka masjid. Ari kitu kiai nu jauh bareng nu tol komo deui nu jauh. Nu deukeut ge kemlu. Sing bareng bari tumaros di dia berjamaah subuh sabaraha jajar? Hah? Sabaraha jajar, Pak? Hebat. Lain tibang ukur tiluan. Aya pan di masjid agreng, weuy, nurutan di Mekah. Atuh da di Mekah mah pantes berjamaah subuh metak barokah tingali berjamaah subuh di urang mah tepan lebaran bener teu? Make gaib mutawif muroki cek imam Allahu Akbar ribut gitu kan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kan engek ku sararea ulah urang mah dengan tiluan mah era. Masjid gede oge ulah make gaib mutawif cek imam teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana sih teh? Bamburu. Ya Allah, ramekeun salat berjamaah. Min mahabbatihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nasr sunnati saniyah, nulungan agama na Rasul, agama Islam. Wa minha hudur salatil jamaah, sapalih tina ciri mencintai Rasul hadir ngalaksanakeun salat berjamaah. Ya ruh begitu lahir tebauhan jeung Allah, makanya diutus
Isra junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna supaya ngawauhkeun deui nyawa sareng anu nyiptakeunana. Teu aya Kangjeng Nabi, aya para sahabat, teu aya para sahabat, aya para tabiin, atba'ut tabiin, 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 tabiin. Asim goreng apa ge? Tabiin. Tabiin. Tak tadi disebut ustad, ku guru orang sadaya ngagebeg. Ustad teh terang teh definisi ustad, al-mahir fil ulum. Jelema nu kakoncara kacatur ka aun-aun kakoncara ka unggal kota kacatur ka unggal tentang ilmuannya. Asim beuring mah karak ustad kuda leutik. Ari ustad jeung ustad bedana kumaha? Ari ustad mah definisina al-mahir fil ulum, jalma anu menguasai 12 par ilmu. Ari ustad mah kuda leutik usaha tara anak deres. Matak jarang kiai ulang ka budak mah balatak. Kebataran simpering anu 5, anu 7, anu 8, naklak. Saya namanya anak goreng. Aduh. Sim goreng kakarak tilu. Aya, geus beuting ah. Kan bae atuh teu beres mah onang deui we kunaon deui. Gitu, da sabenerna mah lain eta. Sabenerna gitu. Ya. Tingali jongjona. Punten diutus pikeun ngawauhkeun di ruh sinaran Gusti Allah melalui ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Makanya sampai ayeuna aya guru-guru urang sadaya para ilmu para kiai, masya Allah. Ieu tapi kan ngawauhkeun di ruh sinaran anu nyiptakeunana. Maka Rasul diutus ku Allah ka alam dunia nyanak 5 tugas. Hiji tingali dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hiji tugas Rasul surah Allah di Al-Qur'an syahida supaya jadi saksi tina naon? Tina keagungan, kehebatan, kegagahan agama Islam. Agama Islam agung. Agama Islam gagah. Agama Islam hebat. Saha saksina junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa eta hiji heula aya masa sholawat ku setengah 12. Onang deui kunaon deui. Sareng. Ma'asalama fi amani. Rada turunkeun. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu rabbirhamu rabbi ruhina ya rabbana. Rabbirhamu rabbi ruhina ya badratin min aja kulla kamali mada yu'abbiru laka maqali ya badratin min aja kulla kamali mada yu'abbiru laka maqali Syekhana Allahu rabbirhamu rabbi ruhina ma'asalama fi Allahu rabbirhamu rabbi ruh Salaika Allahu rabbi daiman adada alal idkari wal ansali
wa barik alaihi wa alaihi. Apunten wa margi waktos yang sudah tidak mengizinkan parantos setengah 12 langsung apunten kasepuhan ieu mah babanding we nyarios model kieu teh sangat mencintai ahli Korea kota indah Cicete ieu. Margi sim kuring turunan ti Cijiwa almarhum Ama Haji Abdullah Murtado Pondok Pesantren Cijiwa radhiyallahu anhu ghafara dzunubah wa satara uyubah eta yang sim kuring. Makanya baheula teh ledeg ka dieu teh jalan gari ka Cijiwa teh. Ku sim kuring teh kitu bari apel ngahaja gitu. Nu masarkana eta hal mudah-mudahan urang sadaya sing janten saderek amin. Mungkin bakal ditanya di jero kuburan waman ikhwanuka saha ali dulur anjeun tah dulur teh datang ti pabuaran ka dieu nyanak ilmu ayeuna dulur teh sakedeung deui arek balik kumaha carana ari dulur arek balik gitu. Ini maksudna doakeun peminawinatu doakeun sing dipaparin kasalametan di perjalanan. Aya istilah paripaos saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Daunona daun saga katuruban daun awit ayeuna sugan jaga mugia urang tiasa tepang deui. Si haji mawa jam-jam dibawa ka Cicetena ngaji geus hampir 2 jam ayeuna tinggal daharna. Naik sado kalau panjang kunna bruga-brugan pidato masa kita geus panjangan beuteng kukurubukan buah tomat buah beuteuy tamat euy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.